bisa narangis gitu model nu terus lawan bapak tadinya. Nah, Apit nangis. Sayana we Bapak nyilamis oge nangis kamari. Deni oge ceurik Deni. Disidik-sidik teh nginghak. Naon den terharu lain duit beak. Bisa ninggal gitu atau enggak Sanes ninggal nu maot wan. Sanes ninggal nu maot. Kadang-kadang aya nu terharu kabawa ku suasana lantuan ayat suci Al-Qur'an. Kadang-kadang aya nu flashback. Aduh mun bapak aya anu kitu. Ayeuna Mang Haji Mujib ramana ieu ramana nyilamis. Nabat nu ceurik boga budak awewe can kawin. Nah, itu kan beda-beda. Oh gitu. Itu ikatan batin we nu sadarah we ya. Nu sadarah oh meureunana Apit saeutikna meureunana pas ngadongeng bapak eta beneran Apit nyambung kene ya jeung di situna nyambung kene sareng mana pan model nu tos parupus mana amun sadara mah salah wujud tong boro-boro nu sadara jeung batur ge nyambung da soalna rasa jeung rasa mah nyambung nu di alam barjah teh boga keneh rasa wan ciri na di alam barjah boga keneh rasa lamun disiksa nyararieun pan cing jarerit berarti nyeri aya nyeri naon rasana tuh lamun tema bahagia karasa bag mengeunah karasa ngeunahna tarasa jeung rasa teh sanajan fisik mah dukatos di mana da geus hancur teh tarasa nu di ditu boga kakeheul ka urang karasa tarasa nu ieu Allah mere jembatannya tarasa ka jelema keur nembus rupaning alam nembus rupaning alam rasa jadi lumayan teh kadang-kadang aya jelema teh terharu ku bacaan pedah ngeunaheun gitu aya nu ingetan teh ku bacaan eta teh kabuka file naon gitu kadang-kadang mun si onai naon bahasa itu teh cerik teh aing kawin asa sorangan hirup teh dah tadinya aya nu dibacakeun mah aya Al-Qur'an soalna kieu wan lamun misalkan istrina Ubed nyayur sop istrina Ubed nyayur sop dihidangkeun ka 10 jelema sakeun ka abi cek abi kurang amis cek Wawan asin teuing cek Anto asa teka ditu teka dieu ieu teh asa cai heran we cek Maman asa lada cek Deni aduh asa gurih teuing cek Diki pas cek si Gobang kurang loba kurang loba cek si Gobang mah tuh eta teh samangkok nu nyayura teh hiji jelema tuh rasana beda eta Al-Qur'an gitu tah jadi aya nuansa kadang-kadang ada yang ikut musik nih mama 20 tahun oh dikitu-kitu dengannya ku eta ku MC na teh di waduk-waduk bisa gitu mah acting wan masalah batur kehidupan batu bisa jadi cerik manehna teh itu jadi sanes bisa ninggalin nukaran itu saur si Abi Adil Bustami al-wajib dia ida sadar apa fil batin yuri suhajan ausuro perasaan sosok emosional dina jiwa tatkala dominan dina diri jelema bisa ngakibatkeun sedih jeung bunga Wawan misalkan ye nyakolakeun si Adul di luar misalnya Apit Maman, Wawan berusaha bekerja keras si Adul hayang jadi insinyur. Wah, efeknya si Adul teh bikin kebenar jadi insinyur dengan nilai terbaik di lembaga tempat ieu tempat kuliah nate. Bunga tahu Wawan teh si Adul di wisuda ieu dipindahkeun ka dieu ningan tas set kitu. Langsung curucut Wawan teh eta teh bunga tuh bunga teuing ceurik. Nyeri-nyeri teuing ceurik wan jelema mah sok nyeri Wawan nyeri hate ceurik. Ya pas Abi pas nikah mah memang pas bapak kereta mah teh sedina pas kemarin mah sedih. Ini pas Abi mah. Apaan kieu wan wakola Al-Haji Roma Irama bidang dutihi telah berkata Haji Roma Irama dalam dangdutnya kalau sudah tiada baru terasa tuh eta jawaban ciri kayaknya tuh mah kok ciri kayaknya jadi bageula mah daya keneh wah sedang kalau kas menuju sakit itu balaga
tapi kan aya keneh. Oh ya kayaknya. Tah bakat jelema mah mun bunga teuing ceurik kuat. Wawahan nya kok si Adul ti luar. Wah, kerja keras. Keras ingat banting tulang init isuk balik sore. Kadang-kadang geus teu peduli waktu sorangan. Jadi si Adul hayang jadi insinyur tapi enggak jadi insinyur. Nyaksian wisudana kieu suruh cud deh tina ceuli elah itu mana. Sedih. Bau tina ceuli mah gitu. Gitu. Bawa teh aduh si Adul jadi eta teuing kunaon ujug surungkuy lain bapana onai awas. Kuy eta mah. Tah eta jadi sanes ningali itu ningali ieu. Jadi aya ku momen eta teh ku ngadenge khutbah nikah, ku ngadenge ayat suci Al-Qur'an, ku ngadenge salat nu dilantungkeun teh. Jadi katoel intuisi kemanusiaanana. Wah, intuisi. Jadi terharu dengan batur oge dengan dina ieu dina konser dengan dengan pas lagu Bon Jovi dengan anu lagu eta lagu Bed of Roses langsung lilin di kieukeun aya jelema teh eta si Jon Bon Jovi aya jelema teh ngangkat lilin hiji cek Bon Jovi teh leungeunna mana sia aing teh goblok kokot belum butuh gitu oh jadi saya tahu batur kabeh ngacungkeun lilin anu di konser di Jepang teh wah kitu tah dipoekan lampu sehingga gitu kan ukurku gitu ukurku nuansa alat-alat instrumen jelema bisa cari komodi anu berhubungan langsung jeung histori jeung sejarah orang aduh ripuh ngadenge lagu Melly Guslow oh bunda lucu sih gitu oh jadi eta teh masing-masing teh beda-beda daya tangkap teh. Sudah teh dongkap nu di luar teh kan itu. Kamu dongkap kalabur kabeh. Bapak geus maot datang ke pernikahan bubar wan. Si Apit oge moal ceuri. Bumpat. Rek kumaha? Bapak geus maot sok den. Kumaha datang kadinya moal ceuri wah bubar eta tah WO na oge meureunnan. Nu keur ngacabrol kan oke mik. Maaf ya 5 menit. Kurang ajar 5 menit teh ngomongna naon aing. Ya gitu lompat mah. Nyana ge. Assalamualaikum cek bapak teh. Wah, penghuluna ge sanajan kopiana lompat sieuneuh wah. Beda deui urusan. Nah, gitu. Jadi eta mah aya ku nuansa nu kamari teh kesentuh sisi intuisi kemanusiaanana. Tatina intuisi kemanusiaanana langsung we mawur ingatan teh ka ditu ka dieu set ka ditu ka dieu curucud we.